Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, penonton Sukalillah Multi Channel, urang lajeng dina video ieu kana pasal anu ka-28. Pasal ka-28 nyaeta nyarioskeun tentang sunatna ngangkat panangan dina waktu keur salat. Ngangkat panangan dina waktu keur salat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari teh hiji pasal yusanu disunatkeun naon raf'ul yadaini ngangkatkeun dua panangan pi arba'ati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat. Jadi sunat ngangkat leungeun keur waktu salat teh dina opat tempat. Sunatnya aya nu teu sunat-sunat acan, tadi dia urang bisi pahili karena masih kene di antara kaum muslimin anu can terang dina masalah ngangkatkeun dua panangan. Anu teu sunat-sunat acan ku urang dipigawe. Mana nu opat teh? Hiji, inda takbiratul ihrami, nalika takbiratul ihram. Takbiratul ihram urang mimitian dina nu dibarengan jeung niat teh sabada niat Allahu Akbar tah eta urang sunat ngangkatkeun dua panangannya ditamprakeun batas nepi kana cepil. Insyaallah ke kapayun urang ngadamel videona tutorial dina masalah prak-prakana urang netepan. Hiji tah dina takbiratul ihram, kadua wa inda rukuin jeung dina nalika dek ruku. Nalika dek ruku. Jadi sabada baca surat terus baca Fatihah terus baca surat, beres baca surat urang dek ruku, saat can ruku angkatkeun heula dua panangan. Nah, kakara urang di dinya ruku. Dua tah nalika urang dek ngalaksanakeun ruku. Nah, katilu wa indal i'tidali jeung nalika i'tidal. Nalika i'tidal teh sabada ruku, cengkat tina ruku. Jadi urang ruku tuluy cengkat tah didinya disunatkeun deui ngangkatkeun dua panangan. Nah pas turunna toh tiasa dilangsungkeun turun di kahanap teu naon bade disimpen deui seperti urang awal keur saat can ruku disimpen dina dada tah didinya. Bisa anu penting didinya urang ulah oyag-oyagan si dua pananganna. Nalika i'tidal sambil ngucapkeun doa i'tidal. Tilu tah. Kaopat singkatnya meh ponok videona tong panjang-panjang teh. Kaopat wa indal qiyami jeung nalika nangtung minat tasyahudil awali tina tasyahud awal. Tadi dia ya sok pahilina teh. Nalika nangtung tina tasyahud awal. Mensolat lohor misal 4 rakaat tah mun misal dina salat lohor ari tos sujud cengkat nu langsung ka luhur maju ka rakaat kadua mah ulah ngangkatkeun dua panangan, tapi disunatkeun ngangkatkeun dua panangan teh urang sabada tasahud awal dek maju kana rakaat anu katilu. Berarti dina salat anu bangsa 4 rakaat aya, dina salat anu 3 rakaat aya. Nah jadi urang cengkat ka luhur sabada tasyahud awal, maju di karokaat katilu saat can baca Fatihah. Nah didinya urang disunatkeun di ngangkatkeun dua leungeun di seperti awal takbiratul ihram. Nah baru beres eta lajeng kana maca surat. Tah eta para wargi sadayana opat pasunatanana ngangkatkeun
dua panangan dina waktu keur salat. Urang wihan deui, hiji nalika takbiratul ihram, kadua nalika urang dek ruku, katilu nalika itidal, kaopat nalika nangtung tina tasyahud awal. Sakitu pinten eta kasunatan ngangkatkeun dua panangan dina waktu salat. Insyaallah kapayun sabada beres urang ngadamel videona tutorial cara-carana prak-prakanana dina ngalaksanakeun salat oge wudu gitu. Ti wudu jeung salat kumaha wudu carana ngumbah, kumaha dina waktu salat oge. Hatur nuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.